Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring Ceniu di balabar kawat burinyai. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara anu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula. Supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggal. Tong hilap usuk, like, komen, sareng share. Balad balabar kawat burinyai, Bupati Bandung Dadang Supriyatna janten inspektur upacara di lapangan Upakarti, nalika mieling dinten medalna Kabupaten Bandung ka380 hiji, dina dinten Rebo 20 April 2022. Bupati Dadang Supriyatna mitutur, dina mieling Kabupaten Bandung nu ka380 hiji taun teh, mangrupi hiji waketos anu kalintang utamina kanggo ngaevaluasi supados Kabupaten Bandung janten langkung sae. Kalayan visi pangwangunan daerah, nyaeta ngawujudkeun masyarakat Kabupaten Bandung nu bangkit edukatif, dinamis agamis kalawan sajahtera. Dina rohangan eta, Bupati Bandung Dadang Supriyatna umajak kasadaya masyarakat Kabupaten Bandung kanggo teras ngiring aktif dina proses ngawangun sasarengan Kabupaten Bandung nu dipikade. Sebagai warga masyarakat Kabupaten Bandung, tangtosna milangkala Kabupaten Bandung nu ka380 hiji teh, janten inspirasi sareng motivasi, neraskeun bajoang kanggo ngamajengkun daerah. Bupati Dadang Supriyatna nu wanoh digentra Kang DS teh nyembohan, ngalangkungan kinerja anu produktif, prestasi dina raraga ngahontal cita-cita kalawan harepan kapayun Kabupaten Bandung nu bedas, janten tema mieling Kabupaten Bandung nu ka380 hiji, nyaeta bangkit sinergis ngawangun Kabupaten Bandung bedas. Sakitu kapihatur ti langit Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.